saha anu teu kawasa kana nangtung, maka sholat bari diuk sami untung. Lamun teu kawasa diuk maka sholat bari ngadeng nyangigir nyang hareup kiblat. Teu kawasa nyangigir nang karab sholat, serta kedah ganjel sareng nunjang kiblat. Apes keneh maka sholat ku isyarah, sareng niat masing lempang dina manah. Teu kawasa ku isyarah tuluy jalankeun rukun sholat dina hate dijentrekeun. Henteu dihampura jalma tinggal sholat, satungtung akalna